Keur penting urang telepon ambu, nanyakeun ira kawin. Angger ngasih incu cina. Laju ya ari calon aya teh heula mang. Calon mah aya. Urang kiwari keur deket jeung 10 bikang, kurang 8. Berarti 2 doang tah mamang. Terus ieu nu dijieun masalah nanaon lah. Eta net. Jadi masalahna problem. Jaheuh mang, nu ngaran problem masalah mah problem. Urang bingungna ngaji hayang, kawin ge hayang. Haus amat dak, coba cai mang. Minum. Awan kau tuh ada eta. Dari iluan bemat. Tenang. Hei, nah man, udah lu ayam ki he. Ribut bang. Cepet mang. Allah main yang udah bikin menol busi, Allah baik, Allah main yang udah bikin menol busi, Allah baik. Emang mending ngososan gitu. Orang tadi kata tangan makolot. Apa kan? Juga di ongko. Ongko. Waduh, teu beres eta Mang Berong. Kudu ditegi kita supaya keluar dedemitna. Bener Mang Berong. Jigana kudu tepadi di Gunung Hasepan. Heuh bener oge nya, jingana jampe ieu mintul keneh. Bener mah. Kalau kemun tidak samintul. Niat ingsun ngarengkepi ragaku macan putih sikilku kang ngarep sok para wali kang ngideri malaikat matang puluh papat la haula wala quwata illa billah. Orang Mang Bonet bisa cinatnya. Oi, Mang. Jadi amat. Ayo nana. Lain kata iya, mah bau orang kagebuk tadi untung bau keraplek. Lain kata Mamang nanti tadi silakan gitu. Dia kelabeh ngobrolnya. Nanti ada yang jadi di lembur urang keur musim kemalingan embe iki wari muguh nama ieu urang lah ngasakeun jampe supaya ketika urang panggih ya jeung nu malingna dibeulah ku urang polona gitu. Orang benang belajar, Mang. Umur berapa tahun beh? Pamit telepat mah orang umur 16 orang mah. Waduh, teh heula mat mending jadi bodyguard aing beh heula dia mah. Soalna ieu mah khusus di umur 18 tahun kagigir. Siap burung mah kayak gitu mah. Waduh, aing lagi big banget cing. Bismillahirrahmanirrahim. Makolot karuna anu tikidul. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kadi kasep. Masya Allah. Ingat salik. Punten pangresa, ieu oleh-oleh sagede katur lumayan. Oh, hatur nuhun, Mang. Nyandak naon ieu daseur amat. Saupami pangresa Sawios katampi ku AA oleh-olehna. Kumaha hidup damang? alhamdulillah bi khair. Pangresa kumaha damang? Alhamdulillah sae sanes. Kunaon ieu lila amat dirompo? Mun pangresa alhamdulillah nuju sur tamu karompok. Masya Allah, tabarakallah. Bunga AA ngadanguna. Mudah-mudahan eta ciri kamanfaatan ilmu.
Ngen nitip kana kumaneh jang tetep tawadu sangkan anjeun teh nimukeun kana amisna ilmu. Sumun pangresa. Mohon upami kitu mah sok enggal kakobong bageur. Mat, dia mah jojong di dinya. Aing teruskeun heula sakedeung aing mah leubeul. Ya, mohon Mang. Waduh. Lapar ki beuteut aing nya. Mat, mendingan lewat lah sedia. Buat biasa nu sama. Nu Mang Ahmad. Mang Ahmad rek balik ya. Nan mau cek kanan. Selalu batanya nek balik Mang Ahmad ge. Atuh Kayak lain ngomong. Lain orang Mang maksudna bisi kumaha enam teh. Ha? Moal lanang istirahat ditu beh. Siap, siap Mang hari kitu mah. Dannati wa qad khilna kikal badri ajmala fadalla fuadi fi hawaki muzalillah duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anak midedeh ka bina-bina lamun emut kana qadar pinang tu anak teh sasar duh eneng masing kasobar sing emut nasib jeung qadar dening kieu masantren teh kudu bener belajar mandirina sebab lamun hayang menang peurah mah kudu perih. Emang bener cek keterangan oge. Ilmu teh moal cicing ti pamuda anu sombong. Lir ibarat banjir moal daek cicing tinu luhur. Anaking jimat awaking. Hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amarah hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu manggitung. Wih, hebat. Bonet calon bos kiai. Ngaji bisa, pilot bisa, ngobrol bikang bisa. Yang pokoknya mah, Waduh jelas, Mang. Jadi lalaki mah kudu cukup bekal. Sebab jo pengkah cenah ge. terus kumaha lamun di perjalanan bekalna anu maling. Kan ripoh eta mah. Tenang Mahmad. Stok perbekalan loba keneh di urang. Aya cigon dewa, raja musti, cikengkengan, sapu angin, bahkan sapu ijuk aya Mahmad. Bos. Edan. Biang pokoknya mah. Sia-sia orang bantuin serangan net. Laju lah Mahmad. Mau motas kieu. Neka mana lah, dong lagi yo, sina kelapa cumplung nu teh odah. Gaga bahasa net, ada geus ngomong. Puguh sina parabah kotor ya, ting dibawa ka ieu mah. Pudi dimasak nyeusehan. Oh, jadi Mahmad nek balik ya. Oh net, orang rek balik ya. Mali lah, paling 24 jam. Kalmi amat ting net. 44 penting net. Heubeul amat jing Mang. Biasa bae net, ada hal yang harus diselesaikan. Oke, hari kitu Mamang. Urang rek milu balik lah. Soalnya geus numpuk ieu hutangnya di warung teh odah. Geus mau beas-beas acan deui jeung jualeun lah. Lain gitu net. Menurut uing mah si Allah bakal balik. Soalnya kuari kerawan nu maling embe ye. Lamun aya sia makan bisa tebas tanu malingna. Tapi jing Mang. Oke lah, Bonet si calon bos kiai rela tidak pulang demi kemaslahatan umat. Hari gitu mah, orang pamitnya. Alas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang euy. Ingat,
Lamun aya nu macam-macam di jalan, sebut abe aran urang ya 5 kali. Ya, Kiai. Oh, Mang Ahmad. Bade ka mana, Mang? Bade euy pangsa. Bade periogi naon? Aya kriogi sareng puas. Oh, mohon pamik kitu. Bade itu tuluy na bade kita. Opat dinten. Oh, mohon pamik kitu mah mangga upami tos beres opat dinten enggal ka kubong deui nya. Salamkeun kana Abah. Ya mangga. Mang, ayo mam, tos asak. Beuh, kebenaran amat mah teh dasar kerbekan bayi beuteung ya, dong gilingan tepung. Kitu gede kan sia he, geus didoakeun burung ku mamanya. Mudah-mudahan jadi kiai, ngan bosna samat. Mang Bonet, jalan bos kiai. Nah, gitu. Hayu. Ayo lumpang. Berong. Berong. Mang Berong. Dan Ayo Mamang. alhamdulillahirabbil alamin. Pangeran mah adil lamun urang bener-bener tawakal pasti wa rizqu min haitsu la yahtasib. Dibere rezeki tina jalan anu teu disangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Mat bismillah mat. Kamu harus di kewakilan ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ai Jesse Ahmad datang diwanti-wanti ku Abah anak suwata wayang. Bah, kurang takut nampun nanya kan bibi bae. Kerja di kuntu tah? Kemarin Abang ada sate embe. Suwanta mah dagingna teh sate embe, gorengan mah tusukana. Turunkan untuk Abah. Waduh, amperkan amat ya, Bah. Nu hade barang darna. Punya geus kot loba angluhan. Terus ngomong-ngomong ambu ka mana yeuh? Rare amat. Ambu sia mah bebantu mah di nu hajat. Bulan haji mah loba nu hajat ieu. Kawinan tegel lieur ka nu hajat ho. Ripuh ngabaruna. Mad, aya sia ngalamun kunaon? Hayang kawin. Mad, ulang ngajari pikiran sia Mad, aya hayang kawin mah geura kawin dasarna ge. Jadi dia usaha apa jeung ambu hayang urusan incu ya di imah usaha eta mah boga incu urusan incu gitu lah Mad. Nya, Bah, katarimakeun ku abdi. Ngeun hampura ya samemehna. Sanggeus dipikir-pikir dibolak-balik. Kawin mah ditunda heula, soalna aman hayang fokus ngaji heula ya, Bah. Waduh, Mad, hari kitu mah Abah geus nawarkeun embe sakandang kabasan kumja jeung sia kawin. Urusan gampang eta mah, Bah. Pokona mah aman rek ngaji bae heula sampai dinyan balik wae. Halah, dasarna ge
kudu nurut ka kiai santri mah. Cocok lah bah, pokoknya mah abang paling kasep be. Atuh puguh mah ambu sia ge kekelepekan baheula ka abah. Tuh surat lagi numpuk di kamar yang kenang-kenangan. Anu bener bah. Nya tasnya bah. Amat hayang ngawadang heula, lapar ya bah. Sok gerak kali itu mah dasarna ge eta mah geus perih beuteung gerak ka dapur aya ulu bayung di dapur. Kabeneran eta bah. Nyamun bah. Pak, aman izin ke pesantren deh. Mungkin mana ya, Pak? Sok mah didoakeun Bapak panghasil pamaksudana panghasil di pasantrena. Amin. Nyambung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kurang mah yang minta jampe iya mang, yang bingkang kurang mau kiwari, aneh orang terpayu-payu teh ke bingkang coba mang minta jampe nang orang mah. Oh gitu ya. Aing buka iya ya. Anda tak mang? Kekerisan ya mat. Menang meuli ti ditu ti Jawa. Harita. Ieun ke ku dia. Colokeun bae. Kana bol kebo. Lamun sakirana kebona tengah dopak berarti endah ieu paten ieu dibawa ka mana gitu dia. Tapi lamun misalkan kebona najong kana dia. Berarti beungeutna eta menu goreng. Ya, banget orang sakit mah tempat digoreng mah ngarana ayan gitu lah situ. Biar aku Tapi eta ku urang dicandak uyas. mangga. Ya, mudah-mudahan manfaat yang sia eta. Nuhun emang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wih, cak kesepuan orang iya, Mahmad. Pemandangan masih sama seperti yang dulu ya. Maksudnya aku mah Muhammad. Atau eta lah kecirian. Menget-mengetna mah teu boga duit ya. Wih, macem-macem Mahmad mah. Biarpun kantong kering, nu penting mah hate pinuh ku ilmu mang. Sebab lamun geus boga ilmu mah kegeh dunia mah nuturkeun mang. Mun. Siap, calon bos kiai. Ngomong-ngomong ilah, masalah nama Mahmad geus beres can. Alhamdulillah, beres pokoknya menet. Maksudna beres kumaha ieu Mahmad? Masalah aman terkendali. Tadi orang tersebut jaga kolot. Bahwa orang terus ngaji. Emang masalah non mang? Mat, dengekeun. Ieu mah masalah jeroan. Sia mah moal ngarti masih di bawah umur keneh. Oh jeroan. Atuh pais jeroan mangeunah mang abdi ge beuki. Pantori sia kamu mana kitu. Geus Mahmad teruskeun. Kawin mah ditunda. Kalau tuh orang geus ngijinan ya. Pokona salila doton ieu urang kudu fokus ngaji. Soalnya kudu boga bebenangan. Mantap. Ngeunah ari kitu mah urang anu ngabaturan Mahmad. Geus urusan kawin mah ulah dipikiran. Kayak geus wancina mah aya Mahmad. Gampang begitu mah. Yang penting mengaji bae ngaji heula urang mah. Siap lah. Pokoknya orang atur nun pisan nih karena Mang Bonet. Si calon kiai yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Aing mah aneh jing. Punan ieu uing didatangan bae kumaha kolot nan kudu dipitrahan kitu ame anteng. Assalamualaikum Abu Ya. Waalaikumsalam ya ahlal jannah. Waduh, Bapak amat ibu kurit Mang. Jelas Mah Ahmad, jadi santri mah kudu daekan, ngaji terus, ngawirid dia terus. Hebat tuh Mang Berong. Biang pokoknya mah.
Intina santri bana dia udi nu rajin iwal timbang berong seorang. Sumuhun Mang Ahmad, eta lah bukti lamun urang daek beurih pasti menang peurah. Wow. Mang Ahmad, urang boga pertanyaan ya. Ari kitu pertanyaanan Mang Berong. Urang masuk kaget kieu ye. Coba sok tanyakeun. Lamun urang didatangan bae ku makolot, eta alamat naon, Mang? Waduh, alamat teu beres sama Mang. Mang kumaha tadina gitu. Keur harita urang wanci peuting ke kamar mandi. Tiba-tiba batang dangder ngagebeg sorangan, padahal eueuh angin eueuh hujan eta. Oh, kesempatan aing bikin ngajalan Mang Berong ya. Jigana teu beres sama Mang Berong, eta mente tadi makolot. Maksudna kumaha Mang Ahmad? Jadi kieu Mang Berong. Jam hiji peuting ke Mang Berong mau sasajen. Eusina sangu jeung deungeunna keteun dina batang dangder. Terus syaratna tinggalkeun ku Mang Berong. Nan heuh kitunya. Pokokna mah kitu eta Mang Berong. Sebab urang ge pernah halaman eta doang Mang Berong. Lamun teu dilakonan, waduh bahaya eta mah. Heeh, siap lah hari kitu mah. Hatur nuhun Mang, tos ngingetan. Eling 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 umat eling 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 umat eling eling. Mat, ulah sok makan intro urang eta, macam-macam bae pelanggaran hak cipta eta. Sumuhun Mang, hampura ari ku ngeunaheun pan. Ngomong-ngomong Ari Bonet kemana ila? Mang Bonet mah teu aya Mang keluar. Nyariosna aya bisnis dadakan cenah tadi. Ai, con bisnis judi online. Hey! Izin teh telah kena A. Jigana mah henteu eta Mang, tapi eta Mang Bonet nitipkeun ieu ka urang. Artina eta si Amat, si tah nyiseukeun baju si Bonet eta. Tapi wios lah Mang, insyaallah jadi amal. Udah ikan ini si Amat, mudah-mudahan manfaat ilmu bi khair. Allahu akbar Allahu akbar Allah.
Mamat. Dan bangsa titipan dia mah. Oh, mohon bager katampi. Katampi sadapan bagernya. Santra calik deh. Ari Mang Bonet, kamana Mang? Tadi sore keluar pangarsa buru-buru eta nyaresna aya bisnis dadakan. Oh, say ngaranna eta piduiteun. Aya ngaos kitab taklim enggal dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi wa ma'unatihi fid darain. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Dina ieu pasol ajengan musannif harap nguningakeun ka urang sadaya tentang ngagungkeun ilmu jeung ahlina ilmu, tegesna para ulama anu jadi kunci berkah jeung manfaatna ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma. I'lam anjeun teh kudu pada uninga bi anna talibal ilmi bahwa sanyana jalma nu neangan ilmu agama tegesna santri. Eta santri la yanalul ilma moal menangkeun ilmu wala yantafi'u bihi bahkan moal manfaat ilmuna sok sanajan anjeunna gaduh ilmu illa bi ta'zimil ilmi kecuali sabab wasilah hayang manfaat ilmu kudu ngagungkeun ilmu jeung ahlina ilmu. Bahkan aya sebuah syairan anu mepelingan kana urang sadaya wa qad ansyadtu fi zalik. Aya sebuah syairan anu menerangkan bahwa supaya hasil ilmu, supaya manfaat ilmu dijelaskeun ku Kiai Musannif lewat syairan. Ra'aitu ahaqal haqi haqal muallimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin. Laqad haqa ayyuhda ilaihi karamatan لتعليم حرف واحد ألف درهم. Sagara irang arani mangsi sagara irang arani kalam curug anu nuduhakeun jerejian ngosian pablat pablit asiana yang sifat terjati. Sasajan geus beres, mudah-mudahan katampi ku makolot. Bi khair. Sagara irang arani mangsi sagara irang arani kalam curug anu nuduhakeun jerejian ngosian pablat pablit asiana yang sifat terjati. Makolot ya sasajan ti aceng pangtapikeun nya ulah ngaganggu deui aceng yang fokus ngaji. Bi khair.
melik kebeneran dah suka rek puasa. Mang Berong. Naik bae diolong sekolot ya. Mat, udah mat, dah, sahur. Ari Isa mau di mana, Mang? Geus ganeng ulah omong, intina mah milih kolot jeung budak mah beda. Geus dah. Bismillahirrahmanirrahim.